Wargi-wargi sadayana ieu upami di kampung mah nya sami sareng di kota ge mungkin disebatna cangkaleng atanapi anu disebat kolang kaling di kota mah. Ieu rupina pemrosesanana ti kawit ngala dugikeun ka kieu teh sabaraha dinten teh? Ti ngala dugikeun ka janten kieu mohon dugi ka dipek-pekan kieu teh. Posisi tangkalna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya, haturan wilujeng tepang deui sareng pribados Putra Sunda Channel. Wargi-wargi sadaya dina dinten ieu pribados ngabuburit di ieu lembur nu aya di kawasan Ciamis nyaeta Kampung Pangrumasan Kabupaten Ciamis. Wargi-wargi sadayana sateu acan urang nitenan ieu lembur langkung ti payun pribados sanduk-sanduk papalaku ka sesepuh nu di ieu lembur oge miwah ka para pemuda di ieu desa. Teu kakantun ka sepuh-sepuh nu linuhung ka guru-guru anu sugih ku pangarti pribados. Seja nyuhunkeun dihapunten boh bilih aya kakirangan kalepatan dina basa, bilih dina cumarios kirang sapagodos, oge ti soledat letah dina nempatkeun basa. Maklum anu kasuhun wening galih nu dipamrih ti sadayana mugia kersa ngamaklum tur ngahapunten kana sanes kanten kalepatan ti pribados. Wargi-wargi sadaya mangga urang titenan kaayaan ieu alam oge perkampungan anu aya di Kampung Pangrumasan Desa Cihaur Beuti Kabupaten Ciamis. Mangga wargi-wargi sadaya wilujeng manco kasadayana. Wargi-wargi sadaya ieu kaendahan perkampungan nu aya di daerah Ciamis. Tos kauning aku urang teh caina masih ngagalolontor. Wargi-wargi sadaya kaleresan di pali dieu aya tukang caruluk nya atanapi disebat cangkaleng. Sareng nu nyebatna kolang kaling. Janten urang cobian ka pali dieu wargi-wargi sadayana bari ngabuburit. Naon eta teh? Caruluk? Oh, cangkaleng. Icaleun? Oh. Aya bandar painten nya anu ka dieu nu nyandakan. Wias teh sawias-wias sok teh sawias-wias naon? Wias teh sawias da ieu nyandak cangkaleng. Itu ngala nyalira atau napi meseran deui Ibu? Oh, meseran deui. Oh di tina tangkal ngagaleuhan mah. Oh tos janten kena diiangkeun itu nya. Oh, janten ieu proses dugikeun ka kieu teh tinggal lami. Lami Pak ti kebon teh nutung ti lutut teh diakutan terus dirempet di godok. Oh, mohon. Wargi-wargi sadayana ieu upami di kampung mah nya sami sareng di kota ge mungkin disebatna cangkaleng atanapi anu disebat kolang kaling di kota mah. Ieu rupina pemrosesanana ti kawit ngala dugikeun ka kieu teh sabaraha dinten teh? Ti ngala dugikeun ka janten kieu mohon dugi ka dipek-pekan kieu teh. Posisi tangkalna. Posisi tangkalna lami jangka lami.
Oh, jantan istilah mah anu lamina mah di perjalanan pentingnya. Oh, gitu. Perjalanan. Anu sakat ke jalan mah langsung tinggal di arah langsung Mohon mohon. Wargi-wargi sadayana urang cobian ngabuburit ka Palu dia. Aduh warga-warga sadaya ya beragda hujan ageng kapaksa urang nginuhan heula di palihan dia ya. Aduh. Hujan. Bapak mah asli di Palidia Panginannya Pak? Oh di daerah Cikirai Bapak mah. Oh mohon mohon. Warga-warga sadaya waktu geus nyukupan mangsa tos nyekapan cag urang teu nendihan neulem sieum urang teu nadehan juang siang paranti nyokot ningakeun na mangsa datang insyaallah kapayuna urang sampeur deui. Wargi-wargi sadaya sakitu anu kapihatur di ieu lembur panutup catur pamungkas basa ti Pribados wilujeng kantun kasadayana permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.